Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu tepat ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah